Di mana Mang Durma harita? Mang Durma jeung Bah Jungkat keur uplek ngobrol be. Nyawalakeun ngeunaan si Bayu. Sabada lila ngobrol harita Bah Jungkat memparkeun ceritaan. Kana persoalan anu anyar. Nyatana ngeunaan jalma-jalma di lembur panah teh kudu bisa kana ilmu silat. Bang Durma, punten ya. Abah rek nyawalakeun geudaan anu sejen. Perkawis naon teh itu Bajungkat? Ya, perkawis ya. Jalma-jalma di lembur panah teh kudu bisa kana ilmu silat, Mang. Ulah saperti lembur cangkrem. Ayeuna kapanan geus direbut ku si Wardi. Jalma jahat telenges teh ras-rasan. Akibat naon? Akibat teu bisa kana ilmu silat. Abah ge sabenerna mah bisa saeutik-eutikeun. Tapi da ari nepikeun ka mahir mah teu bisa. Kakuana kitu. Mang Durma kudu ngadatangkeun jawara ka dieu jalma anu bisa kana ilmu silat. Ceuk beja kitu ge aya harewas bojong ceuk beja. Aya lembur, dia teh lembur teh aya paguron. Gara-gara teh lembur kincir mun teu salah gitu ge. Paguron teh nu disebut paguron Kilat Bala, nu dipimpin ku Aki Kadra gitu ge mun teu salah. Muridna aya 3 anu kapercaya nyatana Atmaja, Sadala jeung si Luso lalaki kabeh. Kalau borna beabang jauh ti dieu bah, butuh waktu sapoe jika ada nate. Mun teu masa 7 utus we saurang atawa 3 ge bisa 2 atawa 3. Bere bekel, bere pakarang, datangan paguron Kilat Bala minta bantuan hayang diajar kana ilmu silat. Atawa bisi arek ngutus saurang ti dieu misalkeun sabe. Misalkeun anak Mang Durma si Guro misalkeun dek diutus ka itu tidak daon, cina datang ka ditu. Tapi tetep kudu aya anu ngajajabkeun. 2 anu ngajajabkeunna si Guro teu neun di ditu. Atawa bisi dek jalma sejen anu calakan anu tereh karena bisa saha seperti si Bayu misalkan cina datang kali itu di baturan ku 2. Anu 2 mah cina balik beli we ka dieu ulah cicing di ditu kapan boga gula warga. Dari si Bayu mah kapan masih ngorakeun ecan rumah tangga atawa si Guro. Jadi cocok ari budak mah tereh kada bisana. Mang Durma dina waktu hari tengah uleng mikiran kena caritaan Bajungkat. Benerna aya, satujuna aya. Tapi ngeunaan jalma anu dek diutusna, tahal ieu Mang Durma teh kudu milihan. Bisa ngadatangkeun jalmana ka dinya atawa datang ka ditu. Sagedap bah. Menurut Abah ya baye alusna kumaha? Nah datang ka ditu wae cina latihan di ditu atawa cina datang ka dieu latihan di dieu? Ari latihan di ditu terbatas, berarti jelemana moal bisa kabeh. Ari dibawa ka dieu mah berarti bisa lobaan, bisa 10 urang latihan silatna, 20 urang bisa. Jeung di keamanan ieu lamur oge terjaga lantaran aya jawara di dieu. Kira-kira cek Abah kumata. Ari cek Abah mah ya. Aisyah mendingan cina ka dieu ari cek Abah mah. Memang lemur urang bakal bisa dijaga ku eta jalma. Ngan masalah daekeun jeung henteu na tah ieu anu jadi pasoalan. Ngan lamun datang ka ditu mah piraku teu daekeun ngalatih budak gitu. Ngalatih utusan urang piraku teu daekeun. Mang Dur mah ngahulang deui.
Sebenarnya mah Mbah Jungkat oge harita ngahuleung deui. Rada bingung oge nya banyak di kieu nama. Ya bebang rada bingung, tapi kan baiklah hal ieu engke deui urang omongkeun ngan pokona mah sameme care atau sameme isya berenah lah. Sameme urang teh care leuwih hade geus kudu diputuskeun saja pada anu dek diutus. Isukan teh cindak ku indit kaeta lemur nyatana lemur kincir ka paguron kilat bala. Eueuh dicara da iwalti kitu. Nya lah ari kitu cara nama. Oke berarti kula de ngobrol lawe ka sesepuh ieu lembur. Eueuh dicara de emang kudu kitu. Sabada kitu mah Mang Durma jeung Mbah Jungkat nuluykeun di cumaritana ngobrolkeun nyawalakeun dina masalah kudu bisa kana ilmu silat. Sabadana ngobrol mah Mang Durma harita ngaleos heula manjar teh erek mandi heula lantaran hareudang. Ari Mbah Jungkat harita ngaleos kaburuan manehanana izin kanu jadi pamajikanana jeung ka pamajikanana Mang Durma yen dek manggihan heula si Bayu dek ngadatangan imahna Aki Jalu nyatana akina si Bayu. Mbah Jungkat harita nananyakeun imahna si Bayu atawa imahna Ki Jalu. Terila oge geus kapanggih lantaran aya anu nuduhkeun. Sampurasun. Rampis. Baga kalebet abah, baga kadia. Mbah Jungkat harita asup ka jero imahna Aki Jalu nu kabeneran harita teh keur ngumpul we di jero imah jeung si Bayu. Katompona mah keur nungguan sangu jeung lalaukna. Malum bieu teh geus ngayakeun lomba panah teh jadi si Bayu teh lapareun jeung deui Aki Jalu jeung Nini Asna teh dek syukuran cenah lantaran si Bayu jadi peringkat kahiji dina mana di lembur panah bisa ngelehkeun Mang Durma. Joka dijajari ke bah. Aduh, apura we dia diubah aki baga ada kieu we geuningan barala kieu. Aduh, apura we ieu baba. Cenah naon. Ki, cenah naon lagi. Nini Asna harita hideung nyokot teko jeung gelas cenah awi cirilik harita cai teh dikucurkeun kana eta gelas. Song harita diasongkeun. Tepoho caneutna bang saning cau sepan boled jeung anu sejenna. Sok atuh kade jabah saya ya be katua ngadada geda di dieu bagan sakieu-kieu dah. Cekap sepuh, cekap ki. Sakieu ge dia memang kudu disyukuran. Dasarua di lembur kula ge kadaharan mah anu kararieu. Ieu teh sehat pikeun badan urang nya kinya. Bener sehat yeuh keur badan urang sok jag-jag aki mah. Da ieu si Jalu yeuh si Bayu oge yeuh. Jadi sehat pan ari barang dahar samodel kieu mah. Mbah Jungkat ngahargaan kanu jadi kan boga imah kitunya ka Aki Jalu. Calebek harita ngadahar cau. Saterusna mah nginum menikeun ka ngalegik. Gap di harita kana boled am harita dihuapkeun. Sabada kitu mah uplek we harita ngobrol jeung Aki Jalu katut Nini Asna oge si Bayu. Sabadana cumarita kitu ka dieu ngobrol ngaler ngidul. Ok harita Mbah Jungkat ngobrolkeun pamaksudan manehanana ngeunaan arek ngadatangkeun jawara pikeun latihan ilmu silat atawa arek mutus hiji jalma atawa duaan we ka paguruan sangkan bisa kana ilmu silat. Punten ieu Ki. Kula terek tumaros kaki selaku sepuh di ieu lembur. Ya sok ngobrol ke daun itu abah teh.
nya kieu ya. Dieu lamur panah teh ki kudu aya jalma anu bisa kana ilmu silat. Bieu cikene jeung Mang Durma geus ngobrol ngeunaan eta teh. Jadilah Mang Durma masih kene bingung naha dek ngutus jalma dieu lembur teh ka ditu ka paguron atawa ngadatangkeun jawara ka dieu. Tah ieu teh can aya kaputusan anu pasti. Dari Abah geus boga tujuan rek lembur manana aya nyatana lembur kincir di ditu teh aya paguron lagi paguron anu geus terkenal disebut nate paguron Kilat Bala ngan ieu teh ceuk pejada ulah ge can datang ka ditu jadi kudu dipastikeun heula eta teh kitu. Ya bener kudu dipastikeun heula mun kitu carana mah. Ari nurutkeun aki mah ye bah jungkat. Ya ari ceuk aki kitu ge. Juga we si Durma teh nya tujuan. Kudu ngutus saurang we tong lobaan teuing da loba-loba teuing oge ari rada belet mah budakna atawa sahana jalmana gitu anggar we bakal lila latihan silatna. Kudu ngutus jalma anu pinter jeung calakan ulah nu rada belet komo bodoh pisan mah ulah. Utus ka ditu saurang jajabkeun kuduaan. Dah geus kitu teh ulah tamat teuing kosong we lah nepikeun ka teu mawa nanaon ajak atuh saurang ka dieu. Anu itu latihan saurang di ditu bawa saurang ka dieu ceuk aki bah asa mending keneh kitu kubata asa tujuan teu. Bah jungkat mikiran kana caritaan aki jalu nyatana kudu ngirim saurang ti lemur panah teh ka ditu nyatana ka paguron Kilat Bala. Ini tuh kudu bawa seorang jawara. Nyatana muridna anu boga paguron anu katelah aki kadra teh kudu ngutus muridna saurang weh ka lemur panah. Jadi latihan silat teh di dua tempat. Di lemur panah latihan silat, di ditu ge di paguron Kilat Bala latihan silat. Saurang anu pinter anu calakan. Dah. Dina masalah ieu mah kinya asa rada bener ieu, asa rada genah ieu. Tenan naon kitu ge lah. Ngan eta itu persoalanana itu kieu ya. Ayeuna mun teh mah cina datang ka lembur ka dieu. Meureun bayarana kudu dibayar da sabaraha, daekeun jeung teu na sabaraha. Daekeun teu na atawa kumaha. Sok Inggrisna teh ya ari kula mah ge nya. Sok bisi mungeun tak kitu ieu persoalan sabenerna mah ari mungeun teh. Ari ceuk aki mah lamun eta paguron teu ti golongan bodas mah pasti bakal daekeun, yakin bakal daekeun. Da lamun ti golongan hideung teuing tah. Teuing dina masalah ieu mah geunelah. Lamun aya si Durma ka dieu mah kene ku aki bakal dibejakeun geunaan hal eta atawa engke bedek init lah kayu bahana si Durma masalah ieu teh. Nyari kitu carana mah ki satujulah kitu bae. Saterusna jalmana ieu rek saha tah kira-kirana anu dek diutus ka ditu. Geunaan jalmana mah geuneulah tung hese-hese tung jauh-jauh si Bayu we cina ka ditu cina ngulik pagarti di ditu. Ari aki mah hayang cina bisaeun kena ilmu silat si Bayu teh. Engkena bakal tereh dina abisana. Da si Bayu mah pinter jeung calakan. Dina panah ge peringkat kahiji. Dina silat ketang tu bakal tereh kana bisa da jadi teh salah lah. Ceuk aki gitu ge. Ayeuna daripada ngirimkeun si guru si guru mah coba belet nya sombong. Ureng mun ngirimkeun si guru mah. Bajungkat tina waktu hari teu ngarti kana
ceritaan Aki Jalu yen cocok nate ngirimkeun si Bayu ka paguruan kilat bala anu aya di lemur kincir. Ya, iya mah berarti kumaha persetujuan Mang Durma merenya kinya. Ya kumaha persetujuan si Durma, tapi Aki dek kadesek sangkan si Bayu anu indit. Saterusna mah pajungkat jeung Aki Jalu teh kuntreng we ngobrol bari jeung harita barang dahar. Nyarelek namang salam harita teu karasa. Beurang teh asa kutereh karasa-karasa teh mangsa alam teh geus poek we geus asup waktu magrib. Ya kulantaran ditungguan ku Aki Jalu teh Mang Durma teu datang bae ka imahna. Harita Aki Jalu datang ka imahna Mang Durma. Senegeun bajungkat mah tita tadi ge geus indit geus balik ka imahna Mang Durma. Kasampak di imahna Mang Durma memang loba jalma keur nyawalakeun dina masalah eta. Karatangan Aki Jalu kadinya ngajadikeun di imahna Mang Durma teh simpe cempling we lantaran rada sieun ku Aki Jalu mah. Aki Jalu teh baheulana pernah mimpin eta lemur jadi pupuh lemur. Teu aneh si makna Aki Jalu teh masih kene aya nepikeun ka harita. Dageurigana rarepe ari Aki datang ka dieu teh. Turuykeun atuh sok Durma cimaritana nyawalakeun naonna nageus meunang kaputusan teh atawa acana. Mang Durma sebenarnya mak sawugah kedatangan Aki Jalu teh lantaran pasti bae bakal newo-newo kana rencana manehanana. Mang Durma mah boga rencana yen anu dek diutus teh nyatana si Guro. Ari Aki Jalu hayang netetang tu si Bayu anu dek diutus ka ditu. Kaputusanna nama kieu ki teh. Anu dek diutus ka ditu ka paguruan kilat bala teh nyatana si Guro. Rek dibaturan ku si Cacan oge Mang Kimong. Baturna teh anu dek ngajajabkeunana teh. Engke mah si Cacan jeung si Kimong ge balik deui ka dieu ka lemur panah. Tak kitu ki. Akibah kurang satuju hari gitu cara dadaba kurang satuju. Nah gedengan akibat satuju. Iya deh Durma. Iya sok regapkan heula. Akibah boga kahayang deh Durma. Yen aduh kudu diutus ka ditu teh jadada si Bayu. Si Bayu mah pinter jeung jalakan. Jadi dina nyupre ilmu kanuragan teh tang teu bakal tereh kana bisana. Beda jeung si Guro. Si Guro mah rada sombong jeung takabur. Ilmu ge mungeun ka jalma nu sombong gitu mah. Dina masalah ieu mah Mang Durma asa teu ngeunah lantaran Aki Jalu teh bet ngobrol kitu di hareupeun manehanana ngagogoreng kanu jadi anakna. Nah, gedenganan akibat cumarita kitu ngagogoreng kanu jadi anak kula. Ieu teh geus jadi kaputusan kula ki. Kula teh pepoho di lembur. Jadi kewajiban pikeun rakyat ieu lembur kudu tunduk patuh ka kula. Jadi teu meunang aya anu newo-newo karena keputusan kula. Lain newo-newo ya. Ieu mah kahayang Aki samodel kitu. Gan lamun misalkeun embung nyatana teu satuju jageus teu dadaon. Ngan lamun misalkeun aya persoalan dina engke teh misalkeun 1 tahun 2 tahun si Guro teh latihan silat di paguruan kilat bala. Dari balik ka dieu teh tetela teu bisa nanaon. So, saha anu ke bakal tanggung jawab Durma? Nah maneh rek tanggung jawab. Dikitukeun ku Aki Jalu, Mang Durma harita kaget.
Da memang Mang Durma ge nyahoeun si Guru teh sok kedul. Udang oge hese dititah ge harerese. Pang kedulna we meureun di antara jelema di lembur panah teh. Latihan kana panah gitu dipaksa-paksa mah da embungeun si Guru teh. Pok harita Mang Durma ngayakinkeun ka Aki Jalu jeung ka sakabeh jalma yen si Guru teh tangtu bakal bisa kana latihan ilmu silat jeung dibakal soson-soson di latihan ilmu silatna. Sakabeh jalma nu aya di ieu imah di imah kula tong cancaya. Si Guru tadi geus ngobrol jeung kula manehanana edek soson-soson dina latihan silat. Moal gagabah, moal takabur yang sombong. 2 tahun 3 tahun oge tangtu wae si Guru teh bakal bisa kana ilmu silat. Tangtu bakal tereh-tereh datang ka lembur, engke teh bakal ngalatih ka sakabeh jalma sangkan bisa kana ilmu silat. Itu kaputusan kula. Jalma-jalma nu aya di imahna Mang Durma harita karecok cumarita. Kalau bana mah memang kurang satuju mun si Guru teh diutus pikeun latihan ilmu silat atau guguru ilmu silat ka paguruan kilat bala. Aki Jalu dina waktu harita cumarita deui pok harita. Geus kieu we lah. Tong kudu hese-hese. Tidak poe isukan. Si Bayu sarua Erik Indit nyatana ka paguruan kilat bala. Rek risa tujuan atau henteu kumaneh Durma karep-karep tamalah. Jalmana anu deka itu tetep Mang Cacan jeung Mang Kimong. Kula nitip si Bayu. Si Guru mah karep we tamalah. Dek dikumaha-kumaha ge ku Mang Cacan jeung Mang Kimong anu jelas kula nitip si Bayu ka Mamang duaan. Bekalna dek dibere salila di perjalanan. Bekal keur si Bayu dek dibere salila 6 bulan. Elabur geus 6 bulan rek dilongok ka ditu. Ikula bangga sakitu we pokona mah. Sabada ngobrol kitu mah Aki Jalu harita ngaleos kaluar ti imahna Mang Durma. Sakabeh jalma harita sing rarenghap tetela Aki Jalu ge hayang incuna teh bisa kana ilmu silat. Sedangkan si Guru anu teh tadi aya di dinya, atena mendikeun gagah gremet harita hayang teuing we neungeul tah ka Aki Jalu lantaran kesal cumaritan Aki Jalu teh tetela geuningan kitu kamanehanana teh teu percaya. Majarkeun teh si Guru mah dabelet, majarkeun teh si Guru mah sombong adigung-adiguna sok komo engke teh masalah bisa jeung henteuna. Bawa si Guru teh tibisaeun teu hasil kana latihan ilmu silatna. Waktosna perantos eper kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.